sering kukula mau diceritakan saja nama imah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos gitu pernah tuh nu saja antum mali bejakeun we pokona mah geus deuk kapangireung teh kumaha we teh mah ngan ieu mah keur cerita model tah ngimpi teh kos itu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka imah Ki Soleh kadinya teh di imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ye nanya wi jalan ke Madinah padi imah Ki Soleh sekolah teh belah diri Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teh kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula dikasep tidak boleh ini khusus orang Arab cekianna juh neangan deui lah aing nyaholah loba lawangna ceuk urang teh pulau itu aya deui orang Arab udah kasep tidak boleh khusus orang Arab cekianna orang ajam tidak boleh lupat kadu itu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi mah lain nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur orang Arab Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Kangjeng Nabi dilanjutkan ku ari wala syakka annahu temang-mang deui yakin sayyana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam babullahil a'zam lawang menuju Allah nyana anu nungtun urang yap ka dieu yap yu hayang ka Allah hayu cek Kangjeng Nabi hayu kula mah utusanana wauh jasa jeung Allah besi hayang kapanggih jeung Allah hayu wasyafi'ul akram nu tukang nulungan ka Allah abdi mah bobolokot geus tanggung jawab cek Kangjeng Nabi hayu pan aing mah ieu teh boga syafaat hayu cek Kangjeng Nabi tuturkeun hayu ka dieu yap wih mantep jasa abdi mah keur baringung deketan kulapan kulama deket ka Allah abdi boga keperluan macam-macam hayu ka dieu hayu dibejakeun ja Allah atuh anu bakal ngahasilkeun hayu ka dieu Kangjeng Nabi nu mantak urang teh moal jadi wali kajen kukumaha ge tanpa maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta guru-guru torekat langsung ngasupkeun la ilaha illallah tanpa dibacaan sholawat teu lalahana konyol tama guru torekat kos kitu deuk melakeun la ilaha illallah can loba maca sholawat torekat bloloon guruna nu boloon ieu teh deuk la ilaha illallah teh deuk ka Allah aya anu dilawangna Kangjeng Nabi kok atuh henteu melalui Kangjeng Nabi babullahil a'zam Kangjeng Nabi teh ye lawang ye ka dieu ku aing ditungtun ye asal siara deukeut ka aing urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah moal bisa kajen ting maripat teh moal bisa kajen bohong Kangjeng Nabi cicing di lawang ye ka dieu hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi aing ayu anu ngusulkeun ka Allah abdi mah isin loba keperluan aya keperluan naon abdi mah isin loba kabingung boga kabingung naon ayo dilaporkeun boga ulah tuh Kangjeng Nabi nu mantak urang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi na teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman roani wa tuba liman roa man roani wa tuba liman roa wa roa man roani wa tuba liman roa wa roa Habib Rozak terakhir tah kos gitu lain Habib Rozak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi maripat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat deuk dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah cak sholawat beneng ngalanan le pas menjeuna nganggeus Allahumma sholli
cek pamajikan Nabi kok apa ngededet sholawat nih. Nah, nu batak sholawat ka Kangjeng Nabi. Ai sholawatna nu mana ke ngajurus. Lamun sholawat munjiat qadiriyah wa naqsabandiyah kaditun. Sholawat nariyah syadziliyah. Sholawat Fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah. Sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ngajurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya teh nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge ya eta bae geus tah mantap eta baca berzanji teh sholawat. Assalamu alayka zainal anbiya ya salamu alayk salamu alayka atqal azkiya ya salamu alayk eta teh urang lamun nyaho ka hartina indah jasa asfal asfiya ngeunaheun azkal azkiya min rabbis samai terus nu mantak ngarenung bae urang peureum bentak jeruk Masya Allah nah kos gitulah nikmat jasa Kangjeng Nabi hayu depikeun Kang ke ku sebab sering jasa orang maca sholawat haju orang ngahayal sabisa-bisa orang ngahayal teh make ilmu kaistimewaan Kangjeng kemuliaan Kangjeng sehingga kagambar Kangjeng teh dina hayayan orang dina benak hati orang kakasepan kagantengan kagagahan kaistimewaan zahiran wa batiran moal teu ngimpi orang moal datang ka teu ngimpi kajen kukumaha ge nu dihayalkeun eta ongkos urang ngimpi ngahayal hayang mio ngimpi urang ngahayal hayang mio kaimpi urang naik mio wah dina impian nabrak kebo barang hadena ngimpi aduh lamun nya nabrak kebros cilaka cek gadat ngimpi nya hayang kawin jasa kasih neng ngimpi hayang kawin jasa kahayal-hayal kasih neng aduh hayang jasa kaimpi kapanggih dina impian oh neng Masya Allah padahal mah dina asli nama teu bogoh dina ngimpi mah bogoh asli mah henteu geus ditolak sama barakali geus ditolak sama barakali teu useuh dina surat lagi geus aya kos gituan tah nonsen macem-macem lah dina impian mah nya daekeun nya kurang dibawa waduh kos film India Romi Yuli kapanggihnya na wah aja gugulingan kos dina film India ngobrus aya kali gejebur ka kali sial ada na ngimpi doang tah eta teh impian teh nu mantap kabagi aya impian anu asli aya impian kembang aya impian khoyal tilu urang ngeuli gerege kitabna ya gitu atau aya karangan Imam Ghazali Ta'birur Ru'ya aya Ta'birur Ru'ya nu meuli kuring letik aya karangan Imam Ghazali caritaan iya supaya ngimpi nu asli sebab jeung Kangjeng Nabi bapan teu bisaeun setan ge setan teu bisaeun ngarupakannya ku sebab urang terus-terusan bae komo tamah macana amsara taifu man wa farqani wal hubu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim amsara taifu man wa farqani wal hubu ya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsara taifu man nah dibaca kurang meme sare wudu heula tas ngala wudu mandi nu bagus mandi tas mandi ngala wudu make pakaian serba putih make sesengitan sila urang hadiah heula ka guru urang anu ngaijazahan haju ka sahibul mu'alika ta'libna yani Imam Busyiri kemudian langsung dikhususkeun ka Kangjeng Nabi macana dinazomkeun barengan ku maulaya sholli bari jeung nyaho ka hartina dibaca datang kareup sare sok kira eta syarat kos gitu doang teh syaratna
kurang sare to mendek telentang timiti diu kala maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim nam saratifu man wa barakani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim terus datang ka urang rada geus rada naon karang-karana engkeut-engkeut rek sare ngedeng langsung tam saratifu man wa barakani wal hubuya daridul ladzati bil alami maulaya sholli wa sallim daiman PS sakali ente dua kali kaditu da mangin pasti jasa kula caritana bulan puasa tah terus bulan puasa tuh lempang ka imah Ki Soleh kadinya di Imah Ki Soleh lewat jembatan ayo jalan kakak tuh kukula nanya ayo si jalan ke mana ieu nanya wi jalan ke Madinah padi Imah Ki Soleh kukula teh belah diri Imah Ki Soleh ieu Madinah sedang jalan anyar cak nu ditanya teh nu bener ieu jalan anyar bagus teh guguran we kula lompat bener teu kebal aya Masjid Madinah ya Allah jah ieu Masjid Madinah ieu aya orang Arab kan anu unggal lawang aya orang Arab kula degasep tidak boleh ini khusus orang Arab cek yang juh neangan deui lah aing nyaho lah loba lawangna cek urang teh blok itu aya deui orang Arab udah gasep tidak boleh khusus orang Arab cek orang ajam tidak boleh lupat ka ditu unggal lawang aya orang Araban cak pemikiran teh jak Kangjeng Nabi malai nabi orang Arab jan nabi kabehan naik aing ka jeung kumaha ge naik kula ka luhur begitu naik ka luhur orang cek nggak boleh naik kadulu di handap wah kerumunan aya Kangjeng Nabi tuh ngancan katingali Kangjeng Nabi na ngan dina impian bingung ieu aing ngaragageun mana ringsek asana ringsek aing ka mana ieu aju di tukang penjagana turun teu meunang di handap geus katingali kerumunan Kangjeng Nabi belah ditu ngancan katingali Kangjeng Nabi na jauh jadi kula ditungtung gitu tah ngan aya di luhur akhirnya kula turun ke handap alhamdulillah begitu nanya itu Kang Jenab cenah buru-buru macet jelema teu bisa ka ditu hudang can kapanggih jeung Kangjeng Nabi geus hudang baru cek kula teh masyaallah tapi pan lumayan datang ke Masjid Madinah na yeay eta ngimpi teh kos kitu teh nah eta bacaan eta kula ngabejaan we naam sarotepun ngamandi heula mandi ngalawudu nol-nolkeun pikiran beres make sesengitan make baju nupis maksudnya karesep Kangjeng Nabi baju putih teh karesep Kangjeng jubah terus make sesengitan beres eta teh tadi ngarep kiblat hadiah ka Kangjeng Nabi ka sahabat ka wali kemudian ka guru urang anu ngaijazahan eta bus imam naon karang-karana Burdah ka Imam Busiri nazomkeun kemudian tambahan maulaya syarat eta kemudian ngerti kana maknana diwiridna sameunangna ulah maka dihitung-hitung datang karep sare cara tadi be miti dieu keula maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min amsaratifu man wa farqani wal hubuya daridul ladzati bil alami terus ayatah nu pernah kakula bebeja ku deui di datanya heuh geus barang diwirid ku cenah aduh kiai cenah kunaon teu daek atuh moal ngimpi-ngimpi sia teu daek ya awas cenah kula teu daek jadi puyeng mah tungtungna mah eureun atuh sia eureun bahaya ke geus teu katekan berarti mah kos kitu mah teu katekan geus memehna meureun urang mun hayang cepet-cepet ngadahar jengkol nu loba meureunnya abeh terehes tungtungna mah teu kabaca bae eta sering kukula meuli caritakeun sajan-sajan nama imah ala kadar tak bulan puasa teh ngimpi kos kitu pernah teu nu sajan-sajan antum meuli bejakeun we pokona mah geus deuk kapangideung teh kumaha aing we tah mah ngan ieu mah keur carita model tah ngimpi teh kos kitu tah ya jalan anyar ka ditu Madinah cenah waduh bener masjidna aya teu kebal teh kan eta dijagaan gitu tapi eta dina ngimpi mah urang Arab teh bisa ngomong Sunda deui wah geus abah bebeja baheula abah waduh tos ngimpi kasasawan teu bebeja ka kula bebeja aduh abah anu ngimpi kepanggih jeung Kangjeng Nabi pohara jasa tah mah geus pohara aju di Madinah eta mah lain ngimpi aneh abah mah
mata kaju 3 poe teu ka masjid tah abang moal ka masjid cenah 3 ieu mah heulanan kuda henteu bebeja asa sare asa henteu aya Kangjeng Nabi nu mentek atuh teu ka masjid apa asal eta kitu asa 3 poe masyaallah geus saya caritakeun lan tah eta wiridanna eta kan aya babat terus munjiata nu paling dia tah munjiat tunjina mentek kudu diijazahkeun heula eta Kangjeng Nabi asal geus urang kapanggih pernah kapanggih jeung Kangjeng Nabi be lain neuleunan naon ihina neuleunan naon teh hina eueuh deui pangindah-indahna ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi mah geus indah jasa nikmat jasa kababayang bae deui moal poho-poho indah kapanggih jeung Kangjeng Nabi moal poho-poho jeung diresep kana maca sholawat teh diberesep aya nu kabari bebeja maca sholawat mujiat cenah kiai haju ngimpi kunaon kapanggih jeung maung wah saya ijazahna di mana di Habib Rozak pantes atuh aduh masya Allah atuh untung tak kapanggih jeung maung sia aduh gagah maung mah ih salah ijazah masalah tes ya nyaho cenah diberen aja kos kitu nah iyalah Kangjeng Nabi bahkan aya walillahi darus Sayyidil Bakri wallahu a'lam bissawab.